Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh hanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih kene tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Raja Pati di Puncak Suji. Ayeuna kantun bagian anu ka pamungkasnanya pamiarsa. Ye dongeng Raja Pati di Puncak Suji bagian anu terakhirna pamiarsa. Ye dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Gun di Palihan Bandung Majalaya. Kangge Kang Asep Gun ngahaturkeun rewu nuhun laksaketik kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official. Atau sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongeng. Sateu acana mamang da hapunten bilih mah medar dongeng ieu teh rada telat kitu. Telat namah margi mamang teh nembe kaluar ti rumah sakit ieu teh parantos nyepitan pun anak gitu. Piduana we ti sadayananya pun anak mudah-mudahan sing enggal didamangkeun, sing enggal disehatkeun sakumaha bihari deui. Atuh bilih bade aya nu maksad bade nyecep sumangga kantun di senggol-senggol we dina dana atanapi dina rekening BRI. Para tenyangkong ting kana waktu sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Raja Pati di Puncak Suji bagian anuka pamungkasna. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Ayo sia gerak keluarkan bedogna cek dewek oge dulu. Kagok lah ngalawanan bangsa kelas cacing cau jiga sia ari kudu ngadu peureup mah meh nambahan kawani keur si anak sok gerak keluarkan bedogna. Cek si Kardon mah panas kasih jalan. Setan alas jumago sia beunjeuh dikira teh sahari sia karek gablek pangabecus sakitu patut wae geus songong deuleu. Yeuh atuh yeuh ari hayang-hayang teh mah bedog aing hakan saya yak sak bersaksu sakilat bedog dina cekelan leungeun si Jala nyaho-nyaho geus nyemprung rek nigas kana beung si Kardon. Curelakeun ngelep si Kardon rikat ngalepkeun sirahna. Barang jeung kitu leungeun katuh si Kardon mata tenggelan kepangna ngajebrod sapisan karena pigelangan leungeun si Jalal anu kelenjeklan bedog. Putus wow. Pikeun anu kadua kalina si Jalal ngagero deui wae. Bedagna oge nepi ka murag leungeunna anu tadi tapak bantrok jeung leungeun atawa jeung peureup si Kardon oge masih kene karasa komper turun nyeri. Katambah ayeuna beunang ditimpug lebah pigelanganna ku si Kardon. Atuh geus lain deui asa komperna leungeunna teh. Tapi bener-bener geus teu bisa digerakkeun acan. Ayo sia maju deui. Karek sakitu geus ngowowong jiga anjing kampung wae babaung bangsat. Mana jawara kahot teh. Sok geura maju deui sia. Bangsat cacing cau. Cek si Kardon bari ngacegak ngecek kasih jalan. Goblok sia.
dewek can rumasa eleh, can rumasa katiti pangarti deh. Rasakeun ieu ajian dewek sabeunjeu. Bareng jeung nyarita kitu, leungeun kenca si Jalal diporongkeun ka hareup. Sanajan leungeun katuhuna geus komper oge, teu matak ngurangan kana kawanina. Tapi saacan leungeun kencana keuna kana sasaran. Si Kardon leuwih ti heula rikat nyodokeun beureupeuna kana dada si Jalal. Anu kajadian satuluyna estu di luar dugaan lawan. Harita kene tenggelan si Kardon anu geus dieusi teh ngajebrot pisan kana dadana si Jalal. Wuksak jebrot, kedung kiung jebrot. Wow! Deui si Jalal ngagero tarik nakal. Sanggeus dadana beunang ku tenggelan si Kardon. Untungna teh henteu nepi ka ngagedeput. Si Jalal awakna gegaleongan bari nyeklan dadana anu nyeri tur panas asa kaduruk. Cag tarunga si Jalal jeung si Kardon urang tinggalkeun. Caturkeun ayeuna tarunga antara Wigena jeung si Keman. Sanajan si Keman mibanda rupa-rupaning ilmu panemu jeung rupa-rupaning kawedukan. Tapi ngayonan Wigena mah estu bisa disebutkeun jauh tang. Sabaraha kali si Keman beunang ku tenggelan jeung tajongan Wigena. Sedengkeun si Keman sorangan, acan sakali-kali acan panarajangna meneran kana sasaran. Harita oge si Keman geus ampir-ampiran pihak pangharapan. Bedogna dibubat babit hayang nguak ngawik awak Wigena. Tapi Wigena lain lawan anu bisa dirubuhkeun kitu wae. Boro-boro bisa keuna, istilahna teu katowel-towel acan. Atuh anu pamustunganana nalika si Keman aya kasempetan, atuh ari berembeng deh si Keman lompat geus teu nolih deui ka si Jalal anu masih kene undur-unduran nyingkahan panarajang si Kardon. Mireungeuh si Keman kabur birat ninggalkeun pakalangan. Si Jalal geus teu loba mikir deui, manehna oge sabenerna kita tadi kene hayang ngejati pakalangan teh. Teu tetap pasini deui, atuh berembeng we. Si Jalal oge milu lompat nuturkeun si Keman anu geus meleteng teu katembong jirib-jiribna acan. Mireungeuh dua lawana marabur ti pakalangan jiga kitu wae. Wigena jeung si Kardon teu cicingan. Duanana pating corelat mudag anu lumpat. Kalawan metakeun ilmu ngahampangkeun raga pangwaris tibah juret. Ukur sabaraha menit oge jirim Wigena jeung si Kardon nyaho-nyaho geus aya di hareupeun anu keur meleteng lumpat pasusul-susul. Si Keman anu pangheulana dituturkeun ku si Jalal di satukangeunana. Reg. Rek mabur ka mana siah manusia jahat. Beuting ieu aing geus marek mere ampun deui ka sia duaan geuleuh bangsat. Cek Wigena nalika manehna geus ngabadegah hareupeun si Keman. Anu jarakna kira-kira 3 lengkah di tempat nangtungna. Atuh pohara si Keman ruas tur kaget. Sabab rasaan manehna mah lompatna teh geus jauh di tempat galungan tadi. Tapi nu jadi lawana nyaho-nyaho geuning ayeuna geus aya hareupeunana. Lir ibarat bagong mogok, antukna si Keman langsung narajam ka Wigena sacara ngabebibut. Bedogna dibubat babit ngarah kana sakujur badan Wigena. Estu nyerangna geus teu jeung make aturan deui. Teu bina we jeung keboedan anu celina kasupan gahang. Sajabat tinggal hembat-hembatkeun bedogna bari jeung teu keuna-keuna. Awak si Keman oge susuruntulan susurudukan teu puguh arah. Wigena lila kalilaan mah jadi bea kasabaranana. Dina hiji kasempetan bedog dina leungeun si Keman beunang direbut ku Wigena. Saterusna langsung dihembatkeun kana beung si Keman. Corelat jeung kap wut. Tapi pohara kagetna sabab bedog deh teu bina jeung dikadekeun kana batu cadas. Tang. Nalika bedog keuna kana kulitna si Keman kadenge ngabelentrang. Ngabelentrang nepi ka ngaluarkeun kembang seun. Mireungeuh kitu
si Keman jadi kahudang deui kawanina. Manehna karek sadar meunaan awakna anu waduh teu raku pakaran. Dibarengan ku sikap anu songong, si Keman nyarita di barung punya kakak seuri. Moal aya hiji pakaran di sakolong jagat ieu anu mampu nembus kana kulit dewek sakunyuk. Sok tah pilih teangan daging anu ipis anu rangu. Sameme eta bedog direbut beku aing pikeun mencit beung sia deuleu beujeu. Ceuk si Keman. Mun heuh oge geus we eta tadi. Make jeung nyebutkeun rek mencit sagala. Puguh ti tadi oge teu keuna-keuna rek mencit jeung rek natuan awak wigeunna. Ngabacot jiga nu heueuh sia bangsat. Aing teu perlu ku bedog pikeun modern sia mah. Tah dibikeun ku aing teu butuh aing deuleu goblok. Cek wigeunna bari ngalampageun bedogna kana peungeut si Keman. Belewer. Tapi si Keman oge memang ari dina kakesitan jeung katapisan mah geus teu kudu diragukeun deui. Sakilat eta bedogna anu keur ngaplesat teh ditewak ku leungeunna. Kap. Meneran pisan kana perahna. Kurang ajar songong sia kunyuk. Yeuh akan bisa yeuh. Ya, cacap nyarita kitu. Si Keman malas ngalempageun bedogna ka palebah wigeunna. Wigeunna oge memang teu nyangka lamun lawana mampu newak bedog tur dibalikeun sakaligus ka manehna. Wigeunna geus teu bisa ngadiwa atuh akhirna prang-prang. Bedog teh keuna pisan kana dadana. Tapi nalika keuna kana dada wigeunna ngadon ngapeletrah. Nepi ka potong jadi dua eta bedog teh. Lauk we. Bedog anu geus potong jadi dua teh murag ka handap. Nyaksian kejadian sarupa kitu. Wah kaget napikeun si Keman mah. Nyata lawana lain jalema atah-atah dina hal kawadukanana. Sanajan umurna kawilang ngoraken, tapi elmuna geus aya di tingkatan anu luhur. Pangrasa teh sia wae anu teuas awak. Aing oge gablek deuleu ilmu kawadukan mah. Tenjok bedog sia nepi ka potong jadi dua deuleu. Hartina ilmu anu aya dina diri aing leuwih luhur batang kawadukan dina awak sia deuleu bangsat. Cek wigeunna nyaritana di barung ku ngahega. Sabenerna manehna oge karek inget sarta sadar yen dirina mibanda ilmu kawadukan anu teu mempan ku pakaran. Nyatana pangwaris ti Bah Jurede. Kagok borontok kapalang carambang deuleu. Urang samodarna jeung bewek deuleu. Urang oko begalan pati, urang belang sabuk. Ulangan tatu deuleu setan. Sok gerak ketrukeun sakabeh pangawasa sia deuleu kunyuk. Ceuk si Keman bangun anu di barung ku aral nyaritana teh. Dina jero hatena geus pilihan. Rek kabur oge da percuma pasti bakal diudag. Lah jika nu heuh wae ngabangus teh deuleu bangsat. Padahal aing oge nyaho. Hate sia mah geus peot pikeun ngayonan pangandiwasa aing matak tadi mabur oge deuleu. Cek wigeunna nyeehkeun ka si Keman. Si Keman teu ngomong deui. Harita keneh manehna nyokot deui bedogna anu ngan karisa potong. Terus harita dibabadkeun ka hareup. Sakitu geus nyaho apanan tadi oge teu neurak kana awak wigeunna teh. Komo ayeuna ukur bedog potong. Tapi ayeuna mah wigeunna geus teu hayang ngalila-lila deui tarungna. Wigeunna ngawatak ilmu aheng pangwaris ti Aki Usin. Sameme si Keman nyaho kana naon anu rek dilakukeun ku wigeunna. Awakna ujug-ujug ngecuralit ka tukang. Curelakeun kodebut. Si Keman awakna ngegedebut ninggang lemah. Karasa asa aya nu nyamber kana sirahna, tapi teu katingali ting naon anu nyamberna. Tapi henteu lila oge si Keman teh kentak ngagurinjal hudang deui. Bari jeung sirahna nu karasa lungleng teu puguh rasa keununana. Manehna nyobaan mancegeun deui kuda-kudana. Sorot panonna semuhurung mencelong kana beungeut wigeunna. Wigeunna nyobaan nenangkeun amarahna.
sabab manehna teu hayang kasempatan ieu ngajadikeun dirina gagal pikeun bisa ngabinasakeun jalma anu sadaya ieu jadi tujuan hirupna, nyatana males mati anu jadi bapana. Para wargi sadayana sateu acana urang ngalajengkeun ieu dongeng mamang ngaturkeun nuhun kasadayana anu parantos satia satuhu ngabandungan karena guaran-guaran dongeng ti mamang. Sarengna deui mamang dari hapunten tawakuf anu saageung-ageungna bilima ayeuna mamang langki medar ieu dongeng hapunten margi ieu teh mamang nembe euih di rumah sakit parantos nepitan pun anak kitu nya. Hadapi doa ti sadayana mudah-mudahan pun anak sing enggal damang sing enggal garing sabihara-bihari deui. Atuh anu bade nyecep atau bade sawer-sawer sumangga kantun disenggol-senggol wae dina nomor dana atanapi dina rekening BRI aya dina deskripsi atanapi dina komentar. Sumangga urang lajengkeun deui dongeng Rajapati di Puncak Suji bagian anu pamungkasna. Harita si Keman teu waka ngayakeun panaraja kala terus mencong jiga nu hayang nyaho sakumaha ilmu pangabisa anu jadi lawan. Akhirna ok si Keman cumarita sorana ngageleter ngandung amarah anu minuhan dadana. Peuting ieu aing rek malikan deui peuting keur waktu belasan tahun ka tukang. Nyatana aing rek modaran manusia, anakna manusia anu baheula kungsi dipodaran ku aing. Bapana dipodaran sakalian ayeuna anakna pikeun nutug sampurnakeun dipodaran deui ku aing. Cek si Keman sakitu kayaan geus kadese oge babauna estu mata panas kadengena ku ceuwigeun. Wigena geus teu bisa deui nahan amarahna dina gerakan anu cepat meh teu katuturkeun ku awasna panon si Keman. Nyahonya wigena geus nyampeuk bari ngarebut bedog anu kali sapotong nu harita keur aya dina panyekal si Keman. Kalawan dibarengan ku ngawatek hiji amalan eta bedog terus diciduhan saterusna disambatkeun kana leungeun si Keman. Curela jeung butak. Cuah. Iung berat. Si Keman nepi ka ngakolowok tarik nakar. Dengan katuhuna saharita buntung samat sikuna. Manehna bener-bener teu nyangka lamun awakna nyata bisa terak ku pakarangna sorangan. Bari jeung nyasatna anu dipake ngabuntungan teh pakarang manehna anu karisa potong. Mileungeuh lawana sasampoyongan bari leungeun kencana nyekelan leungeun katuhuna anu samat siku baloboran ku getih. Wigena teu miceun deui kasempetan harita keneh nyusul tepus bedog dina cekelanana sabaraha kali ditigaskeun. Atuh eta bedog ting garabres kana sakujur awak si Keman. Bres. Akhirna si Keman geus teu bisa nyawara deui. Awakna rubuh buyang getih. Saterusna nyawana oge leupas tina ragana. Teu kuateun ngadangan kanyeri anu dibalukarkeun ku sabetan bedog lawan anu sacara ngababi buta nyacer kana sakujur awakna. Nempo si Keman anu geus nangkarak baeud bari eueuh nyawaan. Wigena sajongjongan mah jadi ngacanteng bari ngahega. Pikiranana jadi ingat ka bapana anu geus tinemu ajal ku jalema nu ayeuna geus jadi layang. Ngabebengkang tinggal bugang taya nyawaan. Sedengkeun di tempat sejen. Tarungna si Kardon jeung si Jalal. Si Jalal oge harita nasibna tepati jauh beda jeung si Keman. Sabaraha kali awakna beunang ku tunggulan jeung tajongan si Kardon anu geus dieusi ku tenaga jero sapinuhna.
ka akhirna si Jalal geus teu bisa deui ngagempur geus teu bisa punten nepi ka akhirna si Jalal geus teu bisa deui gempuran-gempuran teh si Kardon anu memang si Kardon sorangan geus teu hayang ngalila de tarung harita si Jalal geus teu bisa nadah kana eta gempuran sabab kumanehna karer wigena geus hasil ngarubuhkeun lawan malah nepi ka palastrana dina gerakan anu cepat dibarengan ku tenggelan anu metakeun jurus pamungkas warisan ti Aki Usin tenggelan si Kardon pating cerebrod ngahancap pisan kana dada jeung beungeut si Jalal kajadianana lain deui rohaka sarta ahing sirah jeung dada si Jalal nepi ka eumeur tutung nyawana oge geus mihlan ngejat ninggalkeun ragana kupak anu pamustunganana eta dua begal kahot anu anyar kaluar ti pangberokan teh akhirna nemahan pati tumakaning perlaya kuleungeun salah saurang jalma anu bapana baheula pernah jadi korban kabiadaban eta dua garuk geus puguh kitu mah wigena jeung si Kardon ari indit ninggalkeun eta tempat sejarek mulang kalemburna anu geus lila ditinggalkeun ngan samemeh indit ninggalkeun eta patempatan waruga si Keman jeung si Jalal dikubur jero-jero laju getih-getih anu bucat bacret dibersihan eta pikeun ninggalkeun tapak ngarah teu kasusud kuno wajib sanggeus kira-kira rapih wigena jeung sekaran mulang kalemburna nyatana dipase atuh kulantaran paehna dua begal laratana teu nepi ka balarea komokan wajib kayan wigena jeung si Kardon ayana di lembur jadi tenang kahirupanana repeh rapi gemah ripah loh jinawi di seliherang mata dendam geus kacumponan atuh kukituna alhamdulillah rupina carios Rajapati di puncak suji cekap dugi ka dieu boh bilih salami simkuring benar ye carios kirang tata titi duduga sarang prayoga andekak lepat sila andeprok lepat emok luhur sawur nu teu kaukur bae carek anu nu teu kakorek mugia nawakuf sareng ulah kirang-kirang ngapunten bae ka mamang pribadi bilih tepik wal hidayah hatur nuhun kasadayana anu parantos satiasa tuhu ngabandungan kana guaran-guaran dongeng ti mamang mangga dikantun sadayana permios tamat.